parah nih. Rongsok. Mang, kenaon? Cup, ieu keur nyeporan bonsai, Cup. Mang, mau ngajual rongsok kitu teh. Duh, Cup, eueuh rongsok mah euy. Kabang Doi ge ajaran juga ditunjuk. Oh, heuh atuh Mang, lah urang ngajaran ka ditu heuh suka aya di Mang Doyoknya. Heuh atuh Mang. Sok Cup si menang loba di Mang Doi loba tuh. Teh aya eueuh kitu di Mang Doyok. Bosan teh eueuh aing mah. Beuh lagi era aing ieu loakan. Lah, ajarannya lah. Nasi ucup itu geus ngerongsok deui we le. Heeh. Ucup motor nameureun eueuh nya. Kan tadi motor anu lempang wae. Mogok motor. Pan, aya rongsok. Oh, wah ucup aing mah geus lagi bare toge dijual. Kardus sabaraha kilo cup? Ah, Bang, pogoe nama keur murah, eta teh. Hargana teh turun. Ngan 500 perak eta teh, nuju lungsur. Sia mah giliran rek meuli ka aing ngan lungsur we. Geus turun geus lungsur kumaha aja teh ngomong teh. Atuh Bang ngajualna ulah kardus beusi we atuh. Enak beusi nu keur mahal. Pan ayana kardus kan. Sia mah aya di tawaran kardus sayang beusi sia mah. Lamun si aing boga beusi sia mah bare toke nyebutkeun keur lungsur beusi. Ih, Bang, pan aing mah ieu mah kanyataan, Bang. Aing mah lamun 1000 mah ku aing tuh aya meureun 50 kilo mek dijual. Ah, urang mah teu butuh kardus, urang mah butuh nage langkungna. Heuh geus atuh engke aing mikir heula jig we ngider ka batur heula. Heueuh atuh lah, beureun nage aing mah teu butuh kardus mah. Bati nage ngan saeutik. Ya atuh Bang mah. Balaga na sia mah kucup kehet. Heuh jig sing menang. Rongsok. Wah, gaduh rongsok. Teu aya jang narongsok naon atuh? Kardus manawi wa aya teu? Kardus. Aya saalik kardus sabaraha kilo kardus? 1000 wa di pasar Pabi mah. Tuh pan Pak, ieu mah 1000. Nasi ucup melek pek pisannya. Oh, si markujumna 500 ya 500. Peresan ji kumaha tuh main yang udud? Heueuh nya kenapa talian urang beukeut. Heuh jig. Punten tuh ngiring calik wa. Ah, ya geus kilo ya. Oh geus, jang tuh kilo tuntos sana. Oh, mun atuh siapa? Cong kilo heula teh nya. Ya sok. Nu ieu 5 kilo, jagana nu ieu salawe nya. Mun, jadi 30 meureun nya. Mohon. Oh iya, tos sadayana. Oh, nyamun sok. Ya wa, janten sadayana 30 kilonya. Oh, Dikalikeun 1000. Janten 30.000 nya wa. Ngakeun artosna nampi barangna nya wa. Mohon mudah-mudahan sing kenging deui seueur tinu sanesnya. Mohon atuh wa, amin. Upami kitu mah abi bade teras atunya. Oh, mohon sok. Ah, lumayan tapan menang. Urang ah. Eueuh, kenapa? Kurang puter baru pisan. Yang beli kopi. Yuk atuh 1000 deui. Tah, kitu bagi dua. Tah, ieu Pak kudu adil. Urang mengkeut bapak mah tinggal cicing. Kira aku teh dibagi dua. Oh, bok atuh. Bener-bener teuing maneh teh. Rongsok. Hah? Tuh si botak itu keur rongsok. Aing. Ngacak-ngacak pangandaran aing. Awas ya botak ku aing. Kardus di mana eta? Di si Akang warung, Ang. Dibeli sabaraha eta kardus? 1000 nya eta di pasar ku abi mah, Ang. Kumaha bade ngicar rongsok? 1000 botak. Aing di dieu meuli ngan 500. Wawanianan sia mah ngaruksak langganan aing botak. Punten Ang, abi mah teu terang menawi teh tukang rongsok di dieu. Sia hayangna naon ceuk aing, ha? Hampura tuh Ang, hampura. Sok we bisi bade di pasar di ku Ang mah. Aing mah wani nage 500. Bios sok 500 ge bios. Sia ngahina ka aing. Aing ge boga duit mah. Ngan aing mah wanina 500. Mun bios sok we bios 500 candak we candak ka, candak. Oh ya atuh ya, duitna. Mun atuh Ang ieu ditampi ku abinya. Wah. Naon? Itu si ucup jigan we garlut tingali. Gitu. Oh iya. Awas selama sekali-kali di ngeder ke daerah aing. Oh nama sia ruksak ku aing botak. Mun Ang. Lain muhun sia. Muhun teh. Aya naon cuk? Oh henteu Bang, ieu mah keur ngobrol lah biasa we mah tukang rongsok. Sugan aing kaya naon bisi eta. Eta duit naon eta? Iya di pasar deui ku si Ang rongsok. Di pasar di kumaha ieu teh pan dibeli ku di dinya kardus teh? Pan si Ang ieu ngamuk ka abi. Nah ngamuk pada naon siapa cuk? Udah si Abang mah boga rongsok teh kalau kada jual ka si botak. Aya ka urang sebagai anak buah teh dijual. Apaan ka sia mah ditawar 500 kunyuk? Ari ieu mah wanian 1000 sia teh. Matake teh aing ge. Lamun hayang dijual barang, mentong melek-pek teuing sia teh beulina. Ji, pan urang mah ngajualna 1000 Bang. Berarti dunungan urang nu melek-pek. Atuh neangan deui kayak dununganna, dunungan sia melek-pek mah harga teh kudu galib, lamun batur 1000 teh. 1000 kan nyaho moal barang-barang sia ieu batur 1000 sia meuli 500 mah. Oh, atuh Bang, urang ari kitu mah rek nyangan dunungan nu anyar we. Heuh, kehet sia teh neangan dunungan nu anyar, bari nage teh kudu ngamuk sia teh. Sing aya nu ngider loba ge moal pahili milik, lamun ieu bagian milik maneh, beunang ku maneh. Atuh Bang, ieu kumaha ieu geus dibeli ku urang ayeuna. Nah dibeli ku sia sagala, ai kitu wani kargana, pan sia mangan wani nage ka aing ge 500. Kan heuh Bang, ieu dibelina ku urang 500. Nah heuh kitu dibeli 500. Mohon wa. Oh iya duitna. Kan kan, ieu ucuk kehet ulah. Oh, gatuh Bang. Yah kehet ulah sok kabita ku milik batur geus sasalaman kan tadi yang budak sia teh. Naon maksudna sia kulo kuas jeger sia. Geus sasalaman sok.
Oh, katu bang. Oh, hampura atunya. Emangna tidinya sok ngajual sok ke mana? Ke Ciamis abi mang. Oh, atuh urang ilu ngajual. Tah gitu kayak sing alakur sia teh sok sesalaman mentan nomor HP-na. Engke maneh ngajual ka durungan ieu ameh rada mahal. Lain kalau ka pasea sia teh siap. Oh, oke bos, oke. Oke, banget. Anjir. Manuk kayak sok dina tekal eta kamari kita aing. Wah, aya euy. Kumaha aing ngarananya? Mang Doyop kunaon cek ketayapan gitu. Curiga aing mah ya. Kudu cek ka mah. Anjir, aya euy manuk euy. Urik nasiana naonan kunyuk. Aing teh keur ngintip manuk kunyuk. Aduh, anjing manukna leupas ya kunyuk. Aing keur ngintip manuk. Aduh, aing leupas burik. Ah, Bang, aing ngahampura, Bang. Amun kunaon gitu, Bang. Aduh, sia mah manuk cininin kan. Aing sia aing teh tadi diintip wae. Aduh, Bang, maaf atuh, Bang, maaf. Sorry. Bisa tuh boro, Bang. Boro-boro kayak sia kunyuk. Pan hibar dah tuh eueuh. Geus wae, Bang, isuk. Masih ada hari esok. Kamu geus milik nama pasti beunang, Bang. Kunyuk sia gitu. Nah bener abah teh bisa sulap. Tong disebut abah lamun abah teh bisa sulap. Tiba heula ge osok abah mah sulap mah. Bisa sulap naon wae abah. Cik buktikeun. Ok dibuktikan heula sok. Nah geuning teh. Sok dibuktikan. Sok cicing heula. Lamun erek sulap teh perlu energi heula kudu minum heula. Nah. Benar yang bukti? Atuh geuat bah, buktikeun. Lain ngomong hungkul. Sok, yo tempokeun ku budak ngora tah, pembuktian. Ya alinya. Cicing wang jad ku abah yo. Cicing teh heula cicing, ngonggolerkeun heula cicing. Sagala ge kudu dikemat heula cicing tah. Cicing. Tah, tempokeun ku sararea ya Ali yo. Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kapung. Montong seri ada geblam. Yeah! Montong seri atuh sia teh. Anjay.